Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun wargi dulur baraya sadayana, tepang dangu di sareng simkuring Mang Ian Kidemang Gunung Halu dina acara anu manehnya eta dongeng Sunda. Dongeng zaman kiwari ala kiwari anu nyarioskeun lalakon kahirupan mangsa bihari atanapi kabaheulaan. Kumaha dararamang pala wargi sadayana? Atuh mugi aya dina ginanya kawilujengan rahayu berkah salamet amin ya Allah ya robbal alamin. Dina waktos ieu simkuring sijanraskeun hanca nu katunda dina pedaran dongeng anu judulna Jatina Kaheman bagian anu kaopat karya Kang Rompisnya tanapi Kang Yepi Cahyadi. Kumaha salajengna ilalakon Sopyan teh hiji jajaka urang lumur singkurnya ulah purah buburu ngarit macul ayeuna nyobiannya ngadu nasib gitu damel di pabrik ulah kemana-mana tetap manco di channel YouTube-na Dongeng Sunda Mang Ian. Namun satacana dilajeng kade ulah hilap nu tacan subscribe kana YouTube-na Dongeng Sunda Mang Ian mangga di subscribe heula supados tiasa kenging notifikasi kanggo satiap jejer carita nu salajengna ugi nu sanesna anu parantos subscribe sim kuring ngahaturkeun deui nuhun laksa ketika bingahan atau mugia sing tiasa janten rencang ngahibur kapala wargi sadayananya. Kamu ibu-ibu bari masaknya segegerohna, kamu bapak-bapak bari nyantaina nyanyi kopai udud samsai ngabaheuhai ditepasnya wangkeun tatangan anu bohai. Oge di padamelanana di tempat konveksi bari ngajait motong obrasna, di tempat cukur, di pabrik, di pasar, di kantornya, di perjalanan bari nyupiran pokona mah kum ka dulu-dulu nu aya di lumur baraya nu aya di kota oge di pangumbaraan kumargi teu sakedik wargi-wargi urang nu aya di luar daerah bahkan di luar negeri sok mararanco dina pedaran dongeng Sunda Mang Ian teh janten landung katineng cenanya. Oge ulah hilap di like di komen pokona mah awas teu komen dijungjurigan ku Riri Wadarsi nya. Burut teh. Sareng margi simkuring madang dongeng sanes dina radio nu tangtusna aya sponsor aya iklan aya gaji tasa umpamina ngaros kahibur ku pedaran dongeng simkuring biasa nyawerkeun nomor dana da kitu ya tah ieu atanapi rekening ya. Oge ulah di skip iklananya da bager ke didoakeun ku abdi ngoradi 10 tahun supados teu nyangkolong tingkana waktos hayu urang sami-sami ngalajengkeun ieu lalakon Jatina Kaheman bagian anu ka opatnya mangah kaparayun sadayana wilujeng ngadangukeun prung. Sarerea ngahuleng manor besar Wardiman silih reret jeung Mandor Rohman ngan teu lila Mang Daim nyarita kieu saleureusna mah juragan kawasa anu langkung paos kana perkawis teh KR hiji anu kiwari nuju nanjeur teh nyaeta Jang Sopian. Sok sanaos abdi tos puluhan tahun ngolah ente tapi teu sanggup nuturkeun carana Jang Sopian kumargi kacida banggana eta teh sun. Ayeuna mah kantun naros wae ka jinisna. Sarerea pating lalieu ka Sopian kaciri beungeut Sopian bareube budak rumaja atuh bisa nyiptakeun kualitas teh terbaik kitu nya padahal tukang ngarit, tukang ka kebon, tukang macul gitu. Pas mimiti gawe gitu di pabrik nyelangan anu keur aya halangan gitu kan purah bebersih teh nya. Efeknya kualitasnya jadi kualitas anu terbaik tapi kagu nyeleung ban juragan kawasa ge nu boga ieu nu boga pabrikna pat aneheun gitu nah bisa ngelehkeun pabrik nasional.
Sok Jang Sopian tuh kaditu diugna deket jeung pabesar, ceuk Manorohman nuduhkeun kalebah Manor Besar Wardiman. Bari dodongkoan Sopian maju ka hareup geek diuk deket jeung Mandor Besar Wardiman. Juragan kawasa pabrik nyaeta Raden Sastra katingali colohok. Tebih tina sangkian anjeuna margi tetela anu nyepeng mesin KR hiji teh anom kene tiasa disebat masih rumaja. Iya jelemana anu nyekel mesin KR hiji teh besar, saur Raden Sastra ngaraos cangcaya. Sumuhun juragan kawasa, wastana teh pun Sopian sun. Walon Manor Besar Wardiman rengkuh. Raden Sastra nuteup antep ka Sopian bangun anu hoyong sidik mung teu lami anjeunna kedalisan. Jang Sopian, kula moal bata tanya deui ieu teh kusabab anjeun geus ngadenge sarta leuwih ngarti. Kula mah harek tumanya naha sanggup lamun ngaronjatkeun produksi KR hiji. Satacana abdi ngawaler langkung tipayun abdi nyuhunkeun dihapunten ka para kasepuhan. Tabe pun sanes cucunggah calutak kanu sarepu anu seueur luang sareng pangalaman. Pangna abdi dugi ka tiasa kieu teh yasana aranjeunna Pamanorohman anu masihan kasempetan kanggo diri abdi, Paolot Daim anu teu boleh ngelingan mamatahan, kitu deui pabesar anu masihan lolongkrang kanggo diri abdi kanggo nyepengan mesin. Teu hilap oge karengrengan anu sanesna anu sami-sami ngarojong ka diri abdi. Sopian eureun heula nyaritana siga aya nu dipikiran ngan teu lila nuluykeun deui nyaritana. Saleresna saumpami ukur hoyong ngaronjatkeun produksi mah teu sesah, namun kanggo ngajagi kualitasna anu sami kalintang sesahna eta teh juragan. Teu tiasa oge upami ngolah nawungi sok sanaos mesin dicepengna ku abdi, tetep bae bakal robih. Nyata rasa sareng seungitna moal sami margi hawa wengi mah pan benten sareng namangsa siang. Ku ahli enteh mah tangtos kapenak eta teh. Kitu ceuk Sopian mere hiji alesan anu mata kaharti ku balarea. Sajongjonan mah Raden Sastra teh ngahuleng nyata pisan pangabisa Sopian teh lain lalawurakeun. Najan umurna ngora kene tapi geus miboga kamotekaran dina widang ngolah ente. Sok padahal digawena di pabrik ente teh karek bubulanan. Karti pisan ku kula teu nyangka pamikir anjeun teh geus tepi ka lebah dinya. Tah jadi kumaha satuluyna moal bisa atuh nambahan produksi ari kitu mah nya, saur Raden Sastra ngaraos handeueul. Ke sakedap juragan, tapi hapunten imah sanes mamatahan ngojai kameri, namun etang-etang silih geuing tuker pangalaman sareng sanes didamel teh sanes mung saukur nampi gaji ngagugurkeun kawajiban nganti waktos mulang. Kanggo diri abdi mah anu bodo didamel teh hiji kawajiban anu kedah dilakonan kalayan daria sareng ngahasilkeun kamangpaatan kanggo perusahaan. Kaharti ku kula sok teruskeun. Tugas abdi nyepeng mesin produksi teu sakadar saukur nyepeng, tapi kedah sajiwa sareng mesin. Lir ibarat urang gaduh bebende, sakitunya deudeuhna apal kana kahoyongna, kitu deui terang pisan kana adat sifatna. Sakalieun aya anu robih sakedik sikepna teh tangtos urang bakal terang. Tah kana mesin produksi oge sami kudu dianggap bebelahan jiwa urang. Aya lem anu kurang dapet urang apal, aya konveyor anu kurang maju urang paham. Saumpamina kirang geteran ayakan atanapi ayakan aya nu robih liangna teh urang ge pasti apal. Ditingali tina hasilna oge tangtos pisan bakal uninga saumpamina aya nu robih mah. Kantenan upami suhu panas teuing atanapi kirang panas mah urang langkung paos kumargi pangambung moal tiasa ngabobodo, pangangse moal kasamaran ngambung. Kitu pok-pokanana Sopian kacida pertentangna ngebrehkeun pamanggihna. Sarerea anu araya didinya ukur ngeluk tungkul asa kapeupeuh ku caritaan budak kamari sore tapi mibanda kajembaran pamikiran.
Raden Sastra tangka gogodeg tegaduh sangkian aya nonoman anu miboga pangawuruh luhur. Lamun segan saukur ngadenge beja caritaan ti batur mah kula teh moal percaya, tapi imah kadenge sarta kasaksi pisan ku sorangan. Kula kacida katajina sabab anjeun mah lain ngan saukur ngomong tapi pan geus ngabukti enteh KR hiji pabrik ciganitri jadi sabiwir hiji pada nyungsi kudu rek mareuli pada neang kudu rek balanti. Bener pisan cek anjeun, digawe mah lain ngan saukur ngagugurkeun kawajiban, tapi miboga tanggung jawab pikeun ngamajukeun perusahaan. Kula anu geus kolot rumasa eleh pamikir ku anjeun Jang Sopian. Tah ayeuna mah kula nyerenkeun ka anjeun kumaha hadena sabab anjeun anu leuwih apal. Kitu kasauran Raden Sastra ngaraos reueus ka Sopian. Atur nuhun juragan, perkawis ngaronjatkeun produksi abdi sanggem pisan. Mung wayahna mesin nomor 5 KR2 ku abdi bakal dirobi. Sarerea caruring ngadenge mesin KR2 rek dirobah ku Sopian teh anu hartina bakal ngadatangkeun ahli mesin ti Belanda atawa ti India. Da ahli mesin harita mah nya dina pabrik dina teh Belanda jeung India we. India kurang India teh mau tekar dina mesin. Keke, lamun kitu mah kula kudu bebeja heula ka Gana Haji, sabab kudu ngadatangkeun ahli mesin ti Belanda atawa ti India. Teu kedah juragan, abdi ge mampu paling badanten sareng bagian teknik, kantun ngarobi sakudak sakedik. Eta teh bener Jang Sopian. Raden Sastra banget kucang caya. Ke urang buktoskeun juragan. Kapan saur abdi ge mesin teh kedah sajiwa sareng urang. Upami tos sajiwa tangtos bakal apal sagala rupina. Asal juragan ngawidian we, enjing mesin ngawitani robih. Dina waktu saminggon insyaallah mesin tos tiasa diangge. Sopian mere payakinan ka Raden Sastra. Katawis rarai Raden Sastra teh bear marahmai awahing kubinga. Kula banget percaya ka anjeun Jang Sopian. Kula kacida bungahna. Nuhun Jang Sopian. Asa kagunturan madu kula teh. Saur Raden Sastra bari imut. Kabalarea gempungan ku kula ditutup, nuhun geus ngaluuhan. Samemeh bubar ka Mano Rohman, kokolot Padaim oge ka pabesar ulah waka inditnya, kitu deui ka Jang Sopian. Saur Raden Sastra nutup gempunganana. Nu sejena terus bae balubar, anu ditataan ku juragan kawasa araya keneh di dinya. Kula arek nepikeun hiji perkara ka anjeun opatan, tapi helain harti pilih kasih kanu sejena. Kula mah ukur dharma keamanatan ti Gana Haji Darmadi kieu ieu teh. Ti mimiti bulan isuk gaji aranjeun opatan naik 2 kali lipat. Engke kula bakal nepungan bagian keuangan. Pikeun Jang Sopian naon bae anu diperlukeun kari bebeja bae nya. Ka pabesar atawa ka Pamano Rohman ka kokolot oge sarua keneh. Saur Raden Sastra ngadugikeun amanat ti Gana Haji Darmadi anu opatan ka Cidabungah na ngadenge gajihna undak 2 kali lipat teh anu opatan silih reret pada maranggut. Nuhun pisan juragan kawasa. Keun perkawis Jang Sopian mah tang waler abdi tiluan sun. Kitu pokna Manor Besar Wardiman daria nakranan. Syukur-syukur kula bungah ngadengena. Sok ayeuna mah gara baralik deui ka pagawean, aya nanaon mah ku kula diangkir deui. Mangga juragan. Temal nu opatan saur manuk.
Neng Elah teh keur nangtung hanapeun tangkal camara. Apal Sopyan ngarongheap datang, Neng Elah gentak nyamperkeun. Meniklat wih teh Kang. Cik Neng Elah bari imut. Kaleresan ngobrol lah sareng Pak Olot. Neng aja ngantosan engkang. Nembe teh wangsulnya ngakeun pindang ka Bu Besar. Teras baik ka dieu ngantosan engkang. Tadi ge pendak sareng Kang Sobari. Saurna engkang aya kene di lebet pabrik. Teras ayeuna Neng bade ka mana? Bade teras mulih? Eta Kang. Neng Elah bangun asa-asa rek nyarita teh. Bade ka mana ieu teh? Hoyong ngabaso Kang. Luk tungkul beungeutna ka ciri barebe. Kantenan hoyong mah. Neng bisa di mana? Ih, sanes. Maksud abdi teh urang ngabaso Kang. Oh, mangga gang mangiringan. Walon Sopyan ngarasa bunga bisa paduduaan jeung Neng Elah. Duanana laleumpang ngarendeng sal senakeranan bari ngalobrol. Hatur nuhun nya Neng, fotona katampi. Kantos disimpen ku akang teh dicaket liang beurit. Tibatan sieun mah kadon barogoheun berita teh ka Neng. Ceuk Sopyan ngagonjak. Dasar Raden Barja teu uyahannya. Neng Elah ngabarakatak seuri celetot nyiwit. Sopyan tangka ngagurubug. Engkang mah ari penak teh matak pikaseureun wae. Ceuk Neng Elah ngareret sakedeung ka Sopyan. Ya tuh Neng etang-etang ngahibur Neng Elah. Abdi mah asa gaduh cocokan sih di Kang. Upami teu aya teh mamatak leungiteun Kang. Muhun anggap bae atuh engkang mah boneka. Aya boneka tos kumisan. Sangeuk teuing ngaisna berat. Neng Elah ngabarakatak seuri. Sopyan teu wudu milu ngeukeui seuri. Teu karasa bari ngobrol mah geus anjog ka lebah tukang baso. Duanana arasuk kabeneran toloba teuing anu jarajan. Di warung anu parendeng jeung tukang baso aya sapasang mata anu nyerangkeun ka Sopyan jeung ka Neng Elah. Terus bae nyidik-nyidik kaduanana bangun kacida panasaran. Sakumaha omongan Sopyan sawaktu gempungan sareng Raden Sastra, mesin KR2 kiwari geus jadi mesin KR1. Sawaktu dicobaan teh hasil produksina sarua pisan jeung mesin KR1 anu biasa dicekel ku Sopyan. Kusabab mesin aya 2, produksi teh KR1 teh geus tangtu ngaronjat leuwih loba. Sopyan dibantuan ku 4 pagawe purah nyortir jeung ngawadahan. Sakapeung Sopyan oge sok ngadatangan ka juru rasa atawa disebutna teh tester. Teh tester gawena nyuhun teh ti sakabeh jenis teh anu diproduksi ku pabrik Ciganitri. Ku teh tester diinum saeutik, rasa ti unggal jenis teh geus tangtu beda. Dumasar kana hal ieu, harga teh di tiap pabrik beda gumantung kana rasa, kualitas jeung jenis entehna. Raden Sastra kalintang bingahna, kumargi tiasa nyubadanan kahoyong nagan Haji Darmadi. Ayeuna mah teu bisa laresup ka jero pabrik Kawasasari.
rek asup atawa keluar pabrik dipariksa heula ku keamanan. Hal ieu teh keur ngawayagah aya enteh KR hiji anu bocor keluar. Dina mangsa peutingna pabrik dijaraga leuwih ketat, bisi bae aya jalma silung anu boga niat rek ngabadog. Geus lain beja loba pabrik enteh anu diranjah ku bangsat bari marawa pakarang. Ukur Sopyan pagawe anu tara dipariksa ku keamanan sabab geus arapaleun lamun Sopyan kapercayaan juragan kawasa pabrik nyaeta Raden Sastra. Kunaon pangna Sopyan nepi ka apal masalah enteh, sok padahal pan manehna teh anyaran gawe di pabrik enteh Ciganitri, bari jeung gawe nage asalna ukur tukang bebersih. Moal aya nu apaleun lintang ti diri Sopyan sorangan. Sabenerna Sopyan sok macaan buku ngeunaan enteh jeung cara ngolahna di pabrik, ti mimiti ngolah enteh jenis ortodok nepi ka ngolah jenis enteh CTC. Ari buku anu sok dibacana teh nyaeta mun dina bahasa Walanda gitu. Maakkenismet de sorten de bomen en hoe JJ perwerk. Aing bisa bacana euy. Eta buku teh ditinggal bapana samangsa jumeneng kene, kapan bapana teh anak jalma jegud loba pakayana. Teu aneh lamun miboga buku samodel kitu. Sok sanajan judulna make bahasa Walanda, tapi jerona mah geus disadur make bahasa Malayu. Buku ditinggal bapana lain ngan saukur hiji, tapi aya kana opatna kabeh oge ngunaan perkara ente. Kangaranan hirup di alam dunia tayanu sampurna, geus pasti aya codekana. Pon kitu deui dina masalah pagawean moal banglu sarua jeung kahayang, sok aya paribasa, dunya mah papasangan, aya beurang, aya peuting, aya anu resep, aya oge anu mikangewa. Kawas kasopian, loba jalma anu kataji ku kamotekaran gawena, tapi aya oge anu ceuceub ngarasa sirik asa kalindih ku pantar budak satepak. Ari anu boga rasa kitu teh tayalian Iwal ti Suhandi anu jeneng jadi asisten sinder pabrik wawakil Raden Sastra. Tisaprak Sopyan dipercaya ku juragan kawasa pikeun ngokolakeun produksi enteh KR hiji. Suhandi banget ku ngewa ka Sopyan, hatena nyungkelit belang bayah pinuh ku kakeume. Suhandi teu boleh neangan akal hayang nyeuhkeun Sopyan ti pabrik enteh Ciganitri, sabab ari satorojogna mah geus pasti bakal jadi panyuriga batur. Nu ngewa ka Sopyan teh lain ngan saukur Suhandi, aya oge anu sejena sarua ngarasa sirik pidik dumeh jalma anyar bisa dipercaya ku juragan kawasa. Ari ngaran jalma anu panasbaran ka Sopyan teh nyaeta Otim jeung Jaed, manehna bagian sortasi. Mimiti anyaran Sopyan datang gawe di pabrik, Otim jeung Jaed teh kacidaresepna ka Sopyan lantaran daekan jeung someah ka sasaha, tapi tisaprak Sopyan nyekel mesin sarta dipercaya ku juragan kawasa, timbul rasa katugenah dina hate Otin jeung Jaed anu antukna mikangewa ka Sopyan, boga karep hayang nyingkirkeun Sopyan ti pabrik.
pikeun Sopyan sorangan teboga rasa curiga sokomo boga dir goreng ka batur mah manehna lain hayang kapake kudunungan tapi bisa ngabuktikeun gawe rancage tug nepi ka pabrik Ciganitri kiwari nanjeur deui. Kacaritakeun di hiji imah anu kawilang sigrong nyaeta imahna sinder kebun atawa kapala bagian tanaman. Ari anu disebut sinder kebun satingkat jeung kawasa pabrik ngan bedana dina masalah kakawasaan. Sinder kebun mah anu boga tanggung jawab dina masalah tanaman ente pemeliharaan katut kahasilan produksi pucuk ente. Sinder kebun ngabawahan sababara urang mandor besar metik, mandor besar pemeliharaan jeung mandor besar sejena. Ari ngaran sinder kebun ngaranna teh Juragan Wardaya. Harita ka imah Juragan Wardaya kadatangan si Barli anak Mang Saman anu gawena bagian pemeliharaan. Si Barli nyobat dalit jeung putrana Juragan Wardaya nyaeta Dendarman. Si Barli jeung Dendarman teh keur dariuk we di tepas imah. Kamari abdi teh ngadangu ngan sauna ade nuju ka dayu. Ceuk si Barli leungeunna hideung ngarawel rokok dina meja. Nyaeta kuring teh keur nyokot ijazah ka sakola lantaran kuring geus cacap sakola. Ku ama teh dititah digawe di dieu jadi manor pemeliharaan keur ngaganti nu tereh pensiun. Temal Dendarman ngarongkong gelas kopina, regot diinum. Syukur den lah aden jadi manor mah. Abdi bisa diangkat jadi kokolot atuh. Piraku hantom wae jadi tukang metik. Tenang we Barli, bulan isuk ge kuring bakal jeneng jadi manor. Ama ge geus laporan ka dayeuh ka Den Lasmana putra Nagan Haji Darmadi. Loh, komo kitu atuh. Bunga abdi mah ngadanguna. Lain itu Den, ka dieu teh aya hiji perkara anu bade didugikeun. Ceuk si Barli dinesna keranan. Perkara naon Bar? Asa dinas kitu geuning. Pokna Dendarman bari seuri. Eta cem-ceman aden Neng Ela. Kunaon Neng Ela? Gering gitu. Sanes Den, tapi Neng Ela babarengan jeung hiji lalaki anu ngaranna Sopyan. Abdi mah ningali kepisan sababarita teh keur di warung. Neng Ela jeung si Sopyan ngabaraso paduduaan. Salikna ge ngareneng Den. Cuk beja mah deui Neng Ela jeung si Sopyan teh geus aya hubungan. Wawartoso teh ka aden. Bubuhan ban aden oge sami miharep ka Neng Ela. Kitu ceuk si Barli bebeja ka Dendarman lamun manehna ningali Neng Ela babarengan jeung lalaki sejen. Beungeut Dendarman ka cirinyak beureum hatena ngaheab panas sabab geus lila Dendarman teh ngadodoho ka Neng Ela samalah geus 3 kali mere surat ka Neng Ela tapi nepikeun kadanget kiwari tacan aya balesan. Ari anu purah mikeun surat aya lian si Barli nyaeta gandekna Dendarman. Bakatingku geulis-geulisna ieu Neng Ela nepikeun ka anu bogoheun ge anak sinder atunya anak kegeden. Geulis bodas pokona mah nyari Neng Ela teh gambaranna geulis. Urang mana cenah si Sopyan teh? Pagawe di dia tawa lain? Dendarman penasaran. Ari saur wartos mah damel di pabrik Den. Teu acan lami di dieu ge. Tapi lain dulu Neng Ela medenan Bar. Wargina kumaha ari aden. Sakitu keur ngabaso ge silih uapan Den. Abdi ge ngaraos panas atuh ningali kitu mah. Pan santuna Neng Ela teh nuju diincer ku aden. Cuk si Barli ngahajama panas Dendarman pajar cenah Neng Ela teh silih uapan jeung Sopyan. Badoel deh, lamun kitu mah geus ngahina atuh ka kuring Bar. Surat kuring 3 kali teu diwaro ku Neng Ela. Kari-kari ayeuna babarengan jeung lalaki sejen. Geus nyogado bikan teh. Panon Dendarman ka ciri beureum kahudang nafsuna kapanasan meureunan ku caritaan si Barli.
Pamirsa sadayana, waktosna geningan parantos tenyekapannya, cag urang tuna dihanyuang siang, urang tenen dihaneulem sieum, paranti nyokot ninggalkeun mangsa datang kasambet deui. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.